Kamu kuat puasa sabulan? Kuat tuh. Aku mah kuatna nepi ka magrib dar puasa sabulan mesin maut. Seruan nepi ka maghrib buka mah teh nepi ka bulan hareup maksudna teh selama 1 bulan puasana bukan nama nepi ka maghrib. Ini aku mau sebulan tuh. Pemajikan mah atuh dandan gerah jadi salaki di imah teh betah. Hei, itu milah hongaria, dangukeun ku kamunya. Moal ge pamajikan dan mijut kos bebegik gurun pasir ari di modalan mah. Ayeuna ukur di modalan ku cariosan mah moal wujud pamajikan spek bidadari. Lain bisa nakut protes we, tapi sok alungkeun duit sagepok jang meser skincare. Lain cita meser teh press care we. Sekali-kali mah pamer hutang, ulah pamer harta wae. Dah harta mah moal bisa dibawa maut, tapi hutang mah pasti dibawa maut. Jadi menyala hutangku. Hiduplah seperti cermin, pantulkan saja yang mereka lakukan. Batur ngegel, cegel dari. Batur nyabok, cabok deui. Batur ngadek, tak aing bae. Tak keberuk bae. Mun boga masalah omongkeun, mun stres pangberangkeun, capek istirahatkeun, lain saeutik-saeutik hayang bae. Sing inget tutorial kabur tina neraka can aya bener ayo aja. Ajan.